Nini, ayang dicekek? Aduh, ampun, Den. Jawab atuh, di mana si Toleng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, haturan kasadaya mitra dongeng anu tetep satia. Urang neraskeun hanca dongeng dinten ieu aki bade medar carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-38. Carios anu katunda harita teh bahlogawa bunga sabab anu digawe mangih batu pasagi anu disangka wadah harta karun. Kumaha terasna ieu carios? Sumangga nyanggakeun dongengna. Barta jeung baturna digawe deui. Eta batu anu pasagi teh di kali. Beuki lila, beuki gerowong taneuhna, bentuk batu beuki kaciri. Eta batu teh gedena kira-kira satengah deupa pasagi. Aya tapak mahat jiga ngahaja diwangun dipasagikeun. Bahlogawa teu incah ti dinya, nangtung we bari nungguan anu digawe. Heuleut sawatara waktu, eta batu teh geus bisa digeserkeun. Terus diakalan, diangkat kabeh, make tambang jeung alat sejenna. Barang geus diangkat, dihandapna eueuhna naon. Terus dijajal ditotogan ku kai golondongan, eueuh tanda-tanda anu sejen. Da teu ayana naon juragan? Ulah pondok harepan Barta. Ieu teh hiji tanda yen harta karun tereh kapanggih. Sok pariksa deui sing apik. Barta jeung baturna terus mariksa eta batu. Kitu deui taneuh urut ngagalina. Tapi teu manggih tandana naon. Kesangna ngalucur harepan beuki ngagedur tapi masih keneh pikiraneun. Titenan batuna Barta. Supados jelas mah kedah dikumah heula agan. Naon anu kumaneh diperlukeun? Bek, jalankeun. Ngalacai ai. Barta marentah ka babaturanana. Leos anu duaan muru ka sumur, tukung silila geus juljol marawat cai. Eta batu anu pasagi teh dikumah, dikosokan nepi ka bersih. Geus kitu digaringkeun sarta dititenan taliti naker. Batu teh digulang gaper, dialak ilik ku tiluan. Nya akhirna Barta anu memang ahli buru-buru laporan ka bahlogawa. Juragan, manawi teu lepat, ieu batu teh tengahna kosong. Tah ieu aya urat anu sanes bawana, sapertos anu ngahaja dijieun ieu mah. Rupina bae ieu batu teh dua bagian, dirangkepkeun, lebetna kopong. Bisa meulahkeunana maneh, Barta? Urang cobian we gan. Heuh, sok cobaan. Kudu beulah ayeuna euy. Barta jeung baturna metakeun parabot. Pahat jeung palu gede geus sayagi. Urat palsu anu kapanggih ku Barta dipahat, tapi tetela rapet hese pisan misahna. Tapi taksiran Barta teu nyalahan. Lila-lila mah brah batu teh beulah. Di jerona nyaan kopong kira-kira saasup kalapa. Bahlogawa meninga jenghok bari jeung ato. Sabab di dinya teh aya kotak dijieun tina kai jati. Tah, ieu meureun harta karun teh Barta. Tapi moal nyangan sautik teuing euy. Pasti aya anu sejenna deui. Ceuk bahlogawa gancang nyokot eta peti leutik. Barta jeung baturna mah teu wanieun da sakadar mantuan digawe. Tapi sarereat solohok panasaran hayang geura nyaho kana jerona. Eta kotak dialak ilik ku bahlogawa, ditimbang-timbang karasa ampeg. Nyeh bahlogawa seuri paromana marah mai. Hahaha. Hahaha. Maneh moal barisan nenyo eusina Barta.
Ieu kotak rek dibuka di kamar Rusia. Pek reureuh heula, bisi capek jeung lapar. Tuh, geus sadia dahareun. Mangga juragan. Geus kitu mah leos bahlogawa teh muru ka jero imah. Bari jeung mawa ka bunga, mani teu sirikna surat bakat ku atoh. Ari barta jeung baturna teu laloba omong, gek dariuk bari nyarane kana pager. Sedengkeun bahlogawa mah katsida bungahna lempang gancang muru ka kamar, gek diuk teu poho pantona dikoncikeun. Surat seuri sorangan bari marah mai. Hahaha, hehehe, teu burung beunang geuning. Sugriwa, sia moal bisa nipu satuluyna ka aing. Awal akhir mah sakabeh harta sia bakal kapangih ku aing. Hahaha. Bahlogawa can muka eta peti, kalah dialak ilik sekali deui, ditatap, diusap, bangun anu lebar rek dibuka teh. Tapi akhirna dahayang nyaho kana jerona, terus dibuka, ana breh aya kekeuyepan cacapitna muka. Atuh mani bengong bahlogawa teh, teu ngarti kana eta barang. Menang sajongjongan mah ngahulang miraga meneng, mikiran barang anu aneh, kekeuyepan anu bahana tina besi, dituna di hade-hade ditilaman ku kapas mani bersih. Heran, nahan naon ieu teh ha? Kunci kitu atawa naon? Tapi eta mata kuyup teh harerang. Pasti mutiara. Nya, pasti mutiara. Tapi naon maksudna make aya kekeuyepan? Keur naon ditunda di alus-alus teuing? Motekar oge si Sugriwa teh. Bahlogawa ngomong sorangan, bari ngalak ngilik kekeuyepan anu kawilang aneh. Ku bahlogawa oge can kapikir nahan naon hartina, tapi kapanasaran beuki gede malah mah make jeung boga pikiran, boa-boa jero keuyeuk teh loba mutiara laleutik. Nya, bisa jadi ieu teh wadah mutiara. Dasar si Sugriwa mah rapekan, resep kana barang-barang aneh. Tutunaan oge dinu kieu. Tapi najan buni oge ku aing teu burung kapangih. Sugriwa, beunang siah ku aing. Kulantaran geus nafsu teuing kana harta banda, bahlogawa geus teu mikirkeun kana nanaon. Ragamang leungeun katuhu ngabijilkeun kekeuyepan tina kotak tea. Kotakna ditunda dina samak, ari kekeuyepan ditunda dina dampal leungeun kenca. Bari teu leh dialak ilik. Eueuh anu nyurigakeun, da sidik kekeuyepan biasa. Ieu mata keuyeupna herang kieu. Pasti mutiara mahal. Cikan ku aing arek dicopot. Ragamang leungeun katuhuna nyiwit mata keuyeub anu herang tea. Herang lir mutiara pating kariceuk. Gedena ukur sarua jeung kacang herang nengtet. Barang dicokot, gep cacapit keuyeub teh nyapit kana leungeun bahlogawa. Nancep jero, mimiti karasa nyeri mani ngajeletot. Wah! Haduh halayeng, haduh. Bahlogawa kekerepengan, lantaran leungeun katuhuna dicocok ku cacapit keuyeub anu dijieun tina besi. Sedengkeun mutiara anu tadi diciwit ngacleng ting ka mana, nu hiji deui oge eueuh deui kapeclengkeun. Bahlogawa gogoakan menta tulung, nya puguh barta jeung baturna ting raringeun. Tapi teu buru-buru nulungan. Da teu puguh ayana teuing di kamar nu mana bahlogawa teh. Batur, saha nu ngagorowok menta tulung euy? Sadagan logawa. Dewek geus digawe taun-taun di dieu. Can kungsi ngadenge juragan logawa ngajerit. Nya boa ayeuna munggaran. Nya kumaha atuh? Teuing.
Sabot kitu kadenge deui sora bahlogawa gogorowokan minta tulung. Sabab leungeunna anu kacapit keuyeuk beuki nyeri, getihna ngucur ngabayabah dina samak. Bahlogawa nangtung deukeut panto anu hese dibukana sabab dikunci. Barta, Barta, aing tulungan, tulungan Barta. Gebeg Barta ngarenjag, gancang mere isyarat ka baturna pikeun muru ka tempat datangna sora. Rob kahareupeun panto, teu hese neangan da kadenge panto teh ditajongan ti jero. Aya naon juragan? Haduh Barta, aing tulungan. Ieu panto buka, buka. Mangga gan, ke sakadap. Barta jeung baturna usaha satekah polah pikeun muka eta panto. Tapi hese sabab panto teh dijieun tina jati, kuncina oge rohaka jaba dikoncikeun ti jero deui. Aduh, sesah juragan. Ageuh. Aduh, tulungan aing Barta, tulungan. Aduh, aing poho, kuncina di dieu di aing. Aduh, kumaha tuh gan? Kumaha ya? Cokot tina jandela, ku aing rek dipurageun ti dinya. Mangga agan mangga. Ngadengi kitu teh Barta lumpat keluar. Kitu deui bahlogawa muru ka deukeut jandela anu make sarigsik besi. Sabab eta mah kamar Rusia teu meunang aya anu asup ka dinya. Pluk kunci dipurageun ka pipir imah, gancang ku Barta ditampanan terus lumpat deui ka jero. Muka kunci panto kamar. Akhirna bray muka. Breh getih ayang-ayangan di kamar. Leungeun bahlogawa anu katuhu dicakalan ku leungeun kencah. Aya keuyeub nyapit teu beunang di daan. Aduh juragan, naha keuyeub ti mana bet aya di lebet kamar? Yai, buak keuyeub siluman. Hi, eta getih agan. Ceuk Barta bari ngabiri gidik. Barta, aing tulungan. Haduh, ieu aya keuyeub edan nyapit ka aing. Ceuk bahlogawa bari terus kaluar ti kamarna, sedengkeun getih nyarak celakan ka handap. Barta jeung baturna muru ka tukangan imah, dituturkeun ku bahlogawa. Piek dariuk ngariung leungeun bahlogawa anu dicapit keuyeub, pada mariksa pada ngilikan. Ana breh cacapitna kira-kira sasenti nancep kana leungeun. Aduh, leungeun aing sing sireumeuun Barta. Gancangan laan picun keuyeub edan teh. Aduh, agan, da ieu mah keuyeub beusi. Ai, naha aneh teuing nya. Aya keuyeub tina beusi, tapi galakna alah batan keuyeub nyaan. Tong loba omong, Barta. Geuwat laan aing nyeri. Mangga gan, bade ieu oge. Barta jeung baturna sabisa-bisa nulungan bahlogawa. Kekeuyepan teh dicekel cacapitna, terus dicekahkeun lalaunan. Koceak bahlogawa ngajerit, tapi ditahan dahayang beunang cacapitna. Nya akhirna keuyeub teh bisa dilaan, buria getih tina tatu manijuu, sabab najan tatu naleutik oge jero. Haluh alayung, panas oi, panas Barta. Aduh, buah-buah aya racunan kan? Lulu, aya racunan meureun keuyeub edan teh. Haduh, aing katipu Barta, katipu. Sabar juragan, ke urang landongan. Geus kitu mah tatu bahlogawa diubaran, make ubar kampung anu dipercaya bisa maramkeun racun. Leungeun bahlogawa dibungkus ku lamak anu bersih, terus diuk dina bangku bari ngareureuhkeun ka cape. Parantos juragan. Syukur Barta. Getih anu uncrat-ancret bersihan Barta. Mangga gan, dupi ka kamar kawidian juragan. Sakalian. Tapi peti anu tadi mah antep bae di dinya.
Kokoye panana kumah terus tuna deui kana peti tea. Mangga juragan. Geus kitu mah barta jeung baturna digarawe beberesih ngajalankeun parentah Bah Logawa. Sedengkeun Bah Logawa katsida amekeunana sabab asa katipu ku almarhum Raden Sugriwa. Harita teh diuk we bari ngalamun. Breh pangalaman baheula naremongan dina mangsa Bah Logawa ngorak keneh sarta kungsi babarengan jeung Raden Sugriwa. Tapi ayeuna kariwaasna ngan kakeuheul jeung kaceuceup sesek minuhan dada. Cag urang tunda heula. Urang malikan deui ka Ki Gorda jeung baladna. Harita teh Ki Gorda init mapai jalan gede ngajug-jug ka hiji tempat. Ki Gorda menang pituduh ti siluman Mandrapati teh yen Ahmad jeung si Toleng aya di eta tempat. Da, ayeuna mah ulah gagabah euy. Gunakeun uteuk sarta kudu waspada. Sabab musuh teh pelit, sakti jeung awas matana deui. Dewek teu hayang 2 kali wiwirang. Ayeuna mah si setan teh kudu beunang. Sugan we hasil Kang. Ngan kuring mah jadi pikiran yo. Nah si Jajaka teh anak si Udawa kitu. Budak lalaki anu leungit teh. Ceuk dira manehna inget kana mangsa-mangsa anu geus kaliwat. Yen Udawa boga anak 2, lalaki hiji, awewe hiji. Pikiran dewek kitu deuleu. Nu matah kudu beunang. Kudu kacerek sarta kabawa ka markas. Bah Logawa moal pati-pati marentah kitu. Lamun eueuh hubunganna jeung si Udawa. Pasti si Ahmad ngaranna teh nya. Heeh, bener. Ki Gorda jeung anak buahna kabehna teh aya 8. Harita teh geus rek nepi deui ka hiji warung anu kungsi dipake tarung teh. Ki Gorda ngahaja datang ka dinya sabab tempat anu temong dina kalangkang teh nya di dinya pisan. Nah, balik deui ka urut tadi kan, nanaonan si setan teh da moal jauh ti dieu dina. Jeung deui maneh nyaho sorangan eta wawelek teh dulurna tukang warung sia. Ayeuna mah teu kudu hese. Tewak deui we si bibi tukang warung. Pasti alona datang. Tah, lamun datang urang cangkalak. Hehehe. Pinter akang teh. Dah heueuh ngarah babari mah kudu kitu atuh. Sabab ngahajaneangan mah moal kapanggih. Hebat lah, bener tah kudu kitu kan. Dira muji kana kapinteran Ki Gorda. Padahal boga pikiran kitu teh sabada dicarekan ku Bah Logawa. Data dina mah ngan ukur mikiran wiwirang. Akhirna jog anjog kanu dijug-jug. Teu laloba omong, blus ka warung. Guk-gek dari yuk dina bangku, terus ting celebak barang dahar, teu jiga-jiga anu rek niat jahat. Ngan si bibi juga anu geus terus rasa, sabab inget keneh kana kajadian tadi. Atuh barang breh nenyo Ki Gorda jeung baturna maningat jenghok. Tuurna ngadadak ngeroroncot, jajantungna ratu tutunggulan, hatena pating sareblak. Hahaha, hehehe. Bi, nyieun Cikopi 8. Hayo, gancangan. Lamun tengah gugu, ieu warung rek diduru ku aing. Ceuk Ki Gorda sanggeus rada lila di dinya. Haah, gancangan bi. Si bibi teu ngomong, geuwat ngaladangan pamenta Ki Gorda jeung anak buahna. Tapi kulantaran geumpeur, ngagulaan Cikopi teh pahili jeung uyah lemes, song dibikeun ka Ki Gorda. Hahaha. Hahaha. Nuhun bibi, nuhun. Cikopi geus tuptop pada nyangking sagelas sewang. Tapi can aya anu diinum da panas keneh. Ari si bibi diuk dina kursi bari ngadeg-deg. Hatena mikir kudu kasaha nya minta tulung lantaran si Toleng anu tadi ngajait tina balai ayeuna mah eueuh di dinya. Teu kungsi lila Ki Gorda nginum Cikopi lalaunan. Tapi karek oge sargot
geus nyengir, terus buncelik, hauk nyentak ka si bibi. Setan awewena, sia teh kunaon ha? Rek ngaracun aing? Dasar awewe atah adol teu beunang dipikanya sia. Hayang modar sugan. Gebeg si bibi ngarenjag bakat kureuwas. Beungeutna manis sepak. Jung Ki Gorda nangtung maningan sakilat nyeblokeun ci kopi kana beungeut si bibi. Atuh koceak si bibi teh ngajerit. Terus nungkupan beungeutna ku dampal leungeun. Kop lebok ku sia setan. Kalayang pre gelas dibalangkeun ka buruan. Anak buahna karageteun. Canyaho yen ci kopi rasana pahit jeung asin. Ukur ting sarenge we nenyok kitu teh. Bari jongjon barang dahar. Ari si bibi budak giru nyuk cai tina gentong dipake si beungeut. Dira sabda belegug. Ulah cecengiran sia. Asaan ci kopi ku sia. Nya kumaha Kang? Inum ku sia. Dira jeung anu sejina narurut. Ting raregot nginum ci kopi. Barang geus karasa, kabeh ting gurubug. Aya anu nyengir, aya anu ciciduh. Anu terus ngaburakeun deui. Rame ting jorowok nyarekan si bibi. Puguh we kaayaan di warung teh mani gandeng. Jaba gelas brongbrang dibaledokeun kana wadah parabot. Si bibi ngadeg-deg beungeutna beureum. Sabab sasat dileop ku ci kopi panas. Bi, ulah make uyah ci kopi teh koplok, make racun sakalian. Nah, asana teh mani kabina-bina teuing. Nah, geus bosen hirup sia teh. Sugan kudu di teu kebat ngomongna dira teh. Kop kana piring wadah goreng peuyeum. Hiuk kalayang dibaledogkeun ka si bibi. Tapi untung teu keuna kalah mengpar kana seeng. Golomrang mani gandeng, gebeg si bibi ngarenjak deui, beuki ngadeg-deg sieunun. Ampun juragan, ampun Aden, naon kelepatan bibi. Lain ampun-ampunan sia koplok, cucungah deuleu. Ninyuh cai kopi kalah make uyah, teu umum deuleu. Hooh cekek geran nini teh. Tong dicekek, tewak, cangcang di buruan euy. Podaran we sakalian Kang. Cek dira bari kakerot. Ulah belegu, apan keur mikat sia. Nya. Batur, neangan halur panjang euy. Tancapkeun di buruan, hayo gancangan. Sawareh neangan tamang. Anak buah Ki Gorda digarawe. Terus si bibi teh digusur. Sanajan dijeritan jeung ampun-ampunan oge henteu didenge. Si bibi kapaksa pasrah. Bari ngadeg-deg sieunun. Sok kalian ringkus sing page. Taranjangan euy. Wah, teu kudu. Paya ditalian we sing page. Si bibi beuki soak, sakujur awakna ngadeg-deg. Panonna kekereuceuman mata kuatir. Geus nenyok kitu Ki Gorda masih keneh can puas. Terus marentah anak buahna sina ngalacai. Geus datang cai. Biur sirah si bibi di banjur nepi karan cucut. Kudu diwarah nini sinting mah. Jigana moal beda jeung alona teh pan sarua teu hideng geuning. Keun sugan we di banjur huluna mah waras. Rek dikumahakeun tuluyna Kang? Ceuk dira bari nulak cangkeng. Cicing rek ditanya ku dewek. Ki Gorda ngabedega hareupeun si bibi. Anak buahna ngalingkung nyaraksian. Sarua ting bedega bari nulak cangkeng. Teu baroga ras-rasan. Sakitu kapantar awewe kolot tega keneh nyiksa. Nini, kamana si kehed ha? Saha kehed teh Aden? Aduh ampun, bibi ulah disiksa Aden. Ampun. Ulah ampun-ampunan da moal dibere ampun. Jawab heula, kamana si kehed? Anak bibi anu tadi ngalacai, anu tadi ngahina ka aing. Di mana? Jawab sia. Si bibi ngahulang. Manehna jadi bingung,
Sabab kasih toleng teh tehir tewalahir teu kakak teu caladi teu aro-aro acan. Sabab dengan bolongkotan ngan dasar si toleng we make ngaku-ngaku alok manehna. Jadi weh katempuhan. Nini, nah kalah ngahuleng ha? Hayang dicekek? Aduh, ampun, Den. Jawab atuh, di mana si kehed? Da teu terang, Aden. Da sanes pun alo. Eta mah jalmi manyang munyung, tepuguh jujutanana. Bibi oge nembe terang tadi. Sanes, Aden, sanes pun alo. Wah, make jeung wani ngabohong ka aing. Dah, banyur sok sing loba caina. Anak buahna ngagugu biur. Sirah si bibi di banyuran nepi karan cucut. Pakaianana baraseu buruan jareblog. Si bibi nepi karorong heapan beungeutna sepak. Jaba paranas keneh urut diseblok ku cai kopi. Hing si bibi teh ceurik teu kuat ku panyiksa Ki Gorda. Hahaha. Kacida ieu mah yeuh. Sakitu disiksa make teu daek ngajawab. Keun antep heula dak sina karasaeun. Lamun teu ngajawab wae urang leog huluna sina molotok. Ngarah kari ngadudutan kawas bulu hayam. Lah, mending ngaropi deui yuk. Blus sarerea ka warung deui. Recok barang dahar sakarep-karep da puguh eueuh anu bogana. Aya oge moal bisaeun nyarek da puguh keur dibarogot. Ki Gorda geus mimiti bijil deui sifat jahatna lantaran ngarasa dihina ku si Toleng. Hari anu diteanganana, harita teh masih keneh aya di satengahing perjalanan. Tujuanana teu tangtu da teu boga katerangan anu jelas teh. Si Toleng jeung Ahmad leumpang mapai jalan satapak anu berasna ka hiji lembur. Panon poe geus ngulon harita teh tereh burit. Si Toleng jeung Ahmad bingung keneh nah kudu ka mana nya indit. Akhirna si Toleng teh eureun bek diuk dina batu. Nah eureun di dieu Kang. Keheula Mad. Capek oi. Urang mikir heula sakedeung. Kudu ka mana yo indit? Sabab urang teh maju kaburit yo. Asana di dieu mah deukeut ka warung si bibi teh Kang. Tuh di ditu warung teh deukeut tangkal kalapa anu 3 teh geuning. Ahmad nunjuk ka hiji warung anu kungsi dipake tarung teh. Alus eta pikiran teh Mad. Bener euy utek maneh ejer. Keur saheulaan mah urang reureuh we di dinya yuk. Jigana anu boga warung teh bager euy. Keun isukan urang ngider anu nyaan. Peuting ieu mah urang reureuh we heula nya. Nya hayu da teu rusuh ieu kuring mah neangan indung jeung bapa mah tenang we Kang. Nya bener, hayu atuh. Urang kadinya we heula. Beral duanana laleumpang deui. Leumpangna teu gancang, salse naker. Malah mah teu eureun-eureun ngobrol ti tadi oge. Ahmad beuki gede harepan mani asa bagja bisa tepung jeung si Toleng. Ras inget kana papatah Aki Jalupang, yen keur jalma anu boga tujuan bener jeung boga tujuan anu hade teu kudu sieun sabab dina waktuna kapisah teu weleh aya anu nulungan. Ayeuna nyata kaalaman ku Ahmad. Kang, aya naon Mad? Ari kasauran sepuh sok nyata nya. Nya kumaha kitu? Nya kitu we kawas anu diobrolkeun tadi. Ari sepuh mah Mad nyarita teh teu padu disadak. Tapi make perhitungan anu dibarengan ku kayakinan. Tangtu we dijabah ku pangeran oge. Teu kawas urang ngomong teh padu disada. Nya
Kitu meureunnya. Tah, eta teh keur nambahan luang, Mat. Pikiran nun, lenyepan nun, ngarah bisa nambah ilmu panemu, nambah kanyaho, jeung nambahan luang. Kaharti kukuring oge Kang, kaharti pisan. Dina waktu anu sarua, si bibi ceurik ngabangingik, manehna geus ipis harepan kana salamet. Lantaran jauh ka batur, jeung dina ayana oge da moal bisaeun ngayonan Ki Gorda. Si bibi sasamad kanu kawasa, cipanon juuh bari jeung ngararasakeun beungeut anu panas keneh ting hareap. Kaanginan teh kalah jadi peurih. Untung we caina geus teu panas pisan, teu patiparna, teu matak molotok kana kulit, tapi najan kitu ge teu burung peurih. Ya Allah, Gusti. Naha naon kalepatan abdi teh. Ieu nasib dugi ka kieu. Tulungan Gusti. Abdi tulungan. Hing ceurik deui ngabangingik pikawatireun. Anu ceurik kadengeun ku Ki Gorda, kop kana peuyeum atah haok nyentak bari maledog. Montong mewek nini gandeng sia. Plok peuyeum kana irung si bibi, atuh nepi ka eungap hese ngarenghap. Ngan untung digibegeun teh murag, plong bisa deui ngamekan. Si bibi kalah beuki nalangsa, sedih anu taya papadana. Aduh, Gusti, ampun. Nah, nasib teh mani kieu-kieu teuing. Ampun, Gusti. Gandeng, lamun teu jempe dipencit sia. Si bibi ngagebeg ngadenge kitu mah, jep jempe. Awakna ngadeg-deg jajantungna ratug, ceurik ditahan nepi ka sisi mekeun, mata kuatir. Ari Ki Gorda jeung anak buahna kalah tincakakak seuri. Keun sina karasaeun. Pokona mah satungtung anakna can datang, ulah waka dilepaskeun dah. Malah mah banjur deui we sakalian. Bener euy. Dah, naeur cai euy. Lamun si jelema teu datang, eta nini urang leog huluna. Sok naeur cai. Pinuhan seengna. Mangga Kang, keun bagian kuring naeur cai mah. Salah saurang ngaleos ka pawon rek naeur cai. Atuh si bibi teh beuki sieuneun, hate ngajerit kanu kawasa nedak pitulung tinu Maha Agung. Panon poe beuki ngulon tongeret reang di sarada patembalan jeung baturna, hate si bibi tambah leuwang, komo ngadenge rek dileob mah. Gusti, abdi tulungan. Cek si bibi hing ceurik deui, tapi Ki Gorda jeung baturna kalah ngagak-gak sadeuri. Mitra sadaya, kanggo dinten ieu dongengna sakitu heula nya. Insyaallah kapayun urang lajengkeun deui. Kumaha nasib tukang warung salajengna, antos terasna dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-38. Sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosanana, permios, cag.